Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur simkuring sagaluh sesunda nuju di mana we ayana aturan wilujeng patepang deui dina raraga ngadangukeun dihanca carios anu katunda sababaraha dinten kapengker. Nyaeta carios nyambung anu judulna Perlayana Sisam Renyawa. Mugi wae para wargi nuju aya dina kawilujengan, aya dina panangtayungan kesaning Gusti Jat Allah anu Maha Agung, sehat lahir, sehat batin, bari patepang sareng kabagjan utan wates uanganna. Para wargi dina waktos ieu simkuring seja ngadugikeun bagian ka-30. Keran ieu dongeng mangrupikeun karya sastra Andang S. Arjayuda, karya simkuring. Mugia wae non anu didugikeun ku simkuring tiasa ngajantenkeun pangbeberahmana, tiasa ngajantenkeun hiburan kanggo sakur anu ngadangukeunana. Saluyu sareng tujuan simkuring seja ngahibur para wargi anu kaleresan ngadangukeun ieu dongeng ngalangkungan ieu YouTube. Kalian mudah-mudahan atuh tina ieu carios aya saseureun sabeunyereun anu tiasa dianggo ilmu anu mangfaat ku para wargi. Mangga para wargi ieu carios urang kawitanan. Wilujeng ngadangkeun un awitu astuna masidam. Mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Duh kula ngarasa era ku Santanu ari sugan mursidin teh lain kula wargana Santanu keun poe sukmah rek dipulangkeun deui eta imah teh bari sakalian minta dihampura ka kula warga mursidin supaya ulah jadi kapapanjangan urusan jeung Santanu. Juragan Dirja ngagerendang sorangan saterusna turun tina karetana muru anak buahna. Idoleh udang ye si kaleng hideungna oge geus leungit. Juragan Dirja ngaguyah-guyah Kidoleh anu ngagogoler kapiuhan. Saterusna Kidoleh dibanjur beungeutna ku Cai Herang. Korejat Kidoleh langsung ngorejat laju culang cileung. Juragan hampura kula teu walah kaya. Si kalong hideung elmuna jauh di saluhureun kula. Kidoleh langsung sasadu kadununganana. Sabab rumasaeun manehna teu bisa ngalaksanakeun tugas sakumaha mestina. Keun wae Kidoleh, da emang si kalong hideung mah lain lawaneun pantar anjeun. Untung eta oge teu maehan. Ukur menta sangkan kula mulangkeun deui imahna mursidin. Juragan Doleh cumarita daria ka Kidoleh. Saterusna Juragan Dirja nitah Kidoleh sangka nulungan anak buahna anu keur tinggal loler. Sabab tatuna ngaluar-luarkeun getih jadi kudu buru-buru diubaran. Ari kitu sahana mursidin eta si kalong hideung teh juragan. Kidoleh aneuheun kana ketakna si kalong hideung bet make bebela ka mursidin.
Kalong hideung mah lain sasana Mursidin ngan ari Mursidin teh geuningan kulawargana Santanu jawara Galuh anu salari ieu sok bebela ke masyarakat. Malahan kapan urang oge kungsi ditulungan ku Santanu, Juragan Dirja ngajentrekeun kayaan Mursidin dumasar kana keterangan sing kalong hideung. Uleuh juragan, kumaha pamiseuh Santanu bendu kana eta kajadian? Urang bakal pendak sareng balai. Kidoleh lain deui ngajenghokna, sabawanehna apaleun pisan ka Santanu. Saurang jawara ngoraan tanpa tanding. Malahan manehna oge kungsi disalamet ku Santanu, mangsa dikoroyok garong di satengah leuweung waktu keur ngawal Juragan Dirja. Ulang ngarasa era gegedena mah sabab ku teu apal ti tadina. Keun poe isuk mah eta imah teh bakal dipulangkeun deui ka kulawarga Mursidin kalayan rek menta di hampura. Sabab kula geus nyieun tindakan anu salah. Mana teuing ambekeunana Santanu lamun seuk teu buru-buru eta imah dipulangkeun deui ka nu bogana. Juragan Dirja nepikeun niatna ka Kidoleh sabab manehna nyadar yen naon anu dilakukeun ku manehna sarua wae jeung rek bunuh diri. Muhun mending kitu juragan, sabab pamita dipulangkeun deui juragan aya dina bahaya. Sabab kuring oge teu sanggup ari kudu adu harupan jeung Santanu mah. Keur mahapan urang teh sasat kahutangan nyawa ku manehna. Kidoleh bungaheun sabab dununganana rek mulangkeun eta imah. Poe isukna Juragan Dirja ngadatangan kulawarga Mursidin. Uguh wae kadatangan Juragan Dirja pikeun Sukaesih mah lain deui ruasna. Sabab sakanyaho manehna eta jalma teh salawasna nyieun kalicikan ka jalma-jalma miskin. Waktu ngabagiakeun Juragan Dirja oge Sukaesih siga anu rampang reumpeng. Hatena ngadadak kumeleter lobak ka hariwang. Nyai teu kudu ruas-ruas. Kula pangna datang ka dieu lain rek nyieun deui laku anu mantak nyungsahkeun anjeun. Kula rek mulangkeun imah anjeun. Bela rumasa salah. Kula teu apal lamun Mursidin teh kulawarga Santanu. Ieu koncina. Jung geura eusian di eta imah da sakabeh harta anjeun anu aya di eta imah oge masih komplit. Can aya nu ngaharu biru. Sanggeus ngomong kitu Juragan Dirja mikeun kunci imah. Nandakeun yen manehna lain ukur bobohongan. Tapi saestuna rek mulangkeun imahna Mursidin ka kulawargana. Ieu teh leres juragan. Sukaesih satu percayaeun sabab aya ku aneh. Nu satadina maksa ngajabal imahna kari-kari ayeuna dipulangkeun kitu-kitu wae. Bener Nyai. Juragan minta dihampura geus nyieun salah. Ieu aya duit saeutik jang bekal Nyai, tanda kula minta dihampura. Juragan Dirja benar-benar babalik pikirna teh disagedengeun mulangkeun imah oge mere duit ka Sukaesih. Juragan Dirja ngarasa kacida salahna geus kaniaya ka kulawarga Santanu. Ku kituna manehna disagedengeun minta dihampura teh oge mahanan duit ka Sukaesih. Atur nuhun juragan, Sukaesih dumarida. Satusna ceurik mun disenggukan. Manehna jadi ingeteun ka salakina jeung ngarasa bunga sabab anakna moal ngalaman deui siga gembel. Sanggeus Juragan Dirja mulang teu nunggu waktu anu lila Sukaesih jeung anakna langsung ngajugjug imahna. Barang asup deui ka imahna nyawe barang-barangna masih lengkep. Kapakean oge masih araya. Atuh bruk Sukaesih sujud syukur beri rembai cimata. Hatur nuhun Kang Santanu oge Nyai Nawangsi. Sebab ieu kajadian teh pasti gawena Kang Santanu. Sukaesih ngagerendeng. Manehna yakin pangna imah dipulangkeun teh pasti Juragan Dirja didatangan ku Santanu jeung Nawangsi.
kacaritakeun Santanu jeung Nawangsi. Maranehna percayaeun kana jangjina Juragan Dirja. Jadi duanana mutuskeun rek terus wae lumampah. Maksudna sejama luruh mursidin anu kabejakeun diculik ku para jawara. Nyai anu nyulik mursidin pastina sanes para jawara biasa. Tapi akang ngagaduhan keyakinan yen anu nyulik mursidin teh pastina usung esang si Samber Nyawa. Tujuanna pasti ayangeun mibanda pusaka Wesi Kuning. Sabab si Samber Nyawa pasti hariwangeun bisa eta pusaka ragrag ka musuh manehna. Santanu di satengahing jalan ngajak cumarita ka Nawangsi ngeunaan leungitna Mursidin. Sumuhun engkang, abdi oge sapagodos. Da asa piraku para jawara biasa ngonyulik Mursidin. Nawangsi oge horeng sarua pamikiranana jeung Santanu. Yen pasti leungitna Mursidin teh aya kaitanana jeung si Samber Nyawa. Tah anu jadi kasulitan teh urang teu apal di mana padubukanana si Samber Nyawa. Sabab cenah manehna mah tara cicing lila di hiji tempat. Santanu rada bingungeun kudu ka mana maluruh Mursidin. Ari cek emutan abdi mah Mursidin pasti diculikna ku anak buah si Samber Nyawa. Kalan dumasar kana keterangan Ceus Sukaesi pasti Mursidin teh dicana ka gunung anu pernah dianggot ratapa ku Mursidin. Nawangsi alias si Kalong Hideung nemrakeun pamanggihna ka Santanu. Sabab lamun ngalenyepan kana ceritaan-ceritaan Sukaesi pasti Mursidin teh didebarawa ka mumunggang gunung. Tempat di mana Mursidin menang pusaka Gobang Wesi Kuning. Ke punten urang saheula sakedah para wargi sakantenan Cimkuring senja miring emutan ka para wargi anu kalersa nuju ngadangukeun ieu dongeng. Bilih YouTube data acan di-subscribe punten di-subscribe heula. Daya sanes supados di mana Simkuring medar di lalakon enggal dina kalajenganana tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang lajengkeun. Eta pamendakna teh janten ngahudang sawangan kana pamikiran akang. Nuhun Nyai. Urusan gunung anu sok dianggot tapak ku Mursidin mah akang yakin bakal hafal. Sabab gunung anu sok kabejakeun pinuh ku hal gaib. Ukur sababaraha gunung di Targaluh mah.
janten moal hese maluruhna. Santanu asa dipubakeun pikir ku caritana Wangsi. Sabab Santanu oge pernah ngadatangan sabaraha gunung anu kabejakeun sok dipake tempat tatapa. Sanggeus meunang kayakinan kana pamedeganana, Santanu jeung Nawangsi neruskeun di lampahna. Ngan ayeuna mah ngahaja ku murusuk mapai-mapai leuweung. Sabab pasti Mursidin dibawa kuno nyulikna teh ka jero leuweung. Cag urang tunda heula caritan Santanu jeung Nawangsi anu harita keur maluruh Mursidin anu cenah diculik ku sabaraha urang jawara. Urang malikan nyaritakeun deui ngeunaan si Sambar Nyawa anu geus lawas teu kacaritakeun. Hiji poe si Sambar Nyawa keur kadatangan ku para dengkot jawara anu jadi usung esang manehna. Di dunya kejahatan. Maranehna keur ngobrolkeun ngeunaan anu ditugaskeun ku si Sambar Nyawa sangkan ngarbut pusaka si kuning ti saurang ahli tatapa anu kasebut Mursidin. Ijarot kumaha pangna eta gobang besi kuring teu kabawa ku Andika cik naon alasanana. Sabab pancek beja anu ngayakinkeun cenah eta pusaka teh geus aya dina canggingan si Mursidin. Si Sambar Nyawa tumanya ka salah saurang anak buahna sabab teu ngartieun ku ketakna Ki Jarot maka teu bisa ngarbut eta pusaka. Padahal Mursidin mah lain jawara ukur jalma ahli tatapa. Kieu katua basa kula sapara kancang ngajorag imahna Mursidin teh keukeuh teu ngaku lamun eta pusaka geus aya di manehna. Cenah mah masih di tempat tetapana sabab manehna mah teu butuheun. Ki Jarot ngabejakeun satara basna tina pangakuan Mursidin ka manehna waktu manehna ngadatangan Mursidin. Lah bohong meureun eta mah. Kuduna mah diobrak-abrik imahna supaya kapanggih. Si Sambar Nyawa cumarita beri mureleng ka anak buahna. Sabab yakin cek manehna mah Mursidin teh pasti bohong. Sabab kapan cek beja oge cenah Mursidin teh meunang pusaka ti Mumbunggang Gunung Wayang. Eta oge imahna teh diobrak-abrik sagala dibudalkeun tapi teu kapanggih. Jadi kula yakin yen manehna teu bohong. Ku kituna teh si Mursidin teh langsung diculik ku kula sabaraha kanca. Anu maksudna sina nyokot eta pusaka. Ki Jarot ngabejakeun sakabeh anu didapekeun ku manehna sabab manehna oge lain jalma anu gampang dibobodo. Jadi si Mursidin teh dibawa ku Andika. Di mana ayeuna? Si Sambar Nyawa mani curinghap sabab geuning anak mana teh nyata boga karep anu hade. Si Mursidin mah keur aya di Gunung Wayang dijaga ku balad-balad kula. Kula ka dieu ukur rek laporan ka katua. Ki Jarot ngajab si Sambar Nyawa ku ngajelaskeun ka Yan Mursidin anu ayeuna keur ditah nyokot pusaka si kuning anu cenah masih di tempat paranti tatapana. Tapi basa Ki Jarot mungkas cerita anana ujug-ujug aya nu julung-jeleng tina rungkun anu tingrung gunuk di jauh di tempat maranehna keur ngobrol jeung si Sambar Nyawa. Anu daratang teh aya 5 urang kabeh oge marwa pakarang. Jeung lamun nilik tina gerak-gerikna eta anu daratang teh lain jalma samanea. Pasti luhur elmuna. Kabuktian dina luncatna sora dampal suku anu nincak lemah rek meh teu kadenge. Geuning kapanggih sia teh ayeuna mah Sambar Nyawa ku aing di teteangan oreng Andika teh nyumput lebah dieu. Salasa urang anu karek datang langsung hoak ka Ki Sambar Nyawa. Eta jalma teh siga anu kacida dengdemna ka si Sambar Nyawa. Bangsat geuning sia hirup keneh geledeg ireng. Si Sambar Nyawa mendingan jenghok.
barang nempuan wanyar datang sababan wanyar datang teh geuningan ki gledeg ireng anu kungsi ku manehna ditandasa di padepokanana. Kula lain jalma epes meer moal paeh ku panandasa Andika. Ayeuna kula datang ka direk mulangkeun kanyerian nu dilakukeun ku Andika ka kula. Sia bakal dikojoran ku kula. Ki gledeg ireng emang elmuna kacida luhurna. Manehna lain jalma jahat. Tarbaba dogra rampok sisam bernyawa. Ukur boga pagawean tukang ngawal para sodagar. Sugan ngimpi sia teh gledeg ireng make wani rek ngalawan deui ka aing sia anu rek sasoroh ojor meureunan sisa bernyawa ngabarakatak barang ngareungeuh kecapan si gledeg ireng musuh bebuyutanana sabab kapan mangsa ka tukang oge si gledeg ireng teh teu balakaya ku manehna. Montong jumawa samernyawa mun teu kauntup kula moal ngadatangan Andika. Kula nu ayeuna beda jeung mangsa ka tukang waktu ku Andika ditandasa. Si gledeg ireng teu leudeng teh karingrang sabab sanajan manehna oge apaleun yen disambar nyawa teh kacida saktina tapi manehna oge sadari ieu terus-terusan ngasakeun deui elmuna. Ning sia siga anu nya gledeg ireng lawan heula ieu anak buah kula karek sia bisa ngalawan kula bisa bernyawa keukeuh nganggap enteng ka si gledeg ireng sabab kapan kungsi ditandaksa ku manehna malahan harita teh disangka ku si bernyawa mah si gledeg ireng teh maot ketiruk peso balati manehna. Nya bener jeung kula pilawan Andika mah Ki Jarot sanggeus menang isyarat isi sambar nyawa langsung ngagajleng ka hareupeun si gledeg ireng. Ki gledeg ireng keun urang lawanan ku kula. Salah saurang balad si gledeg ireng langsung maju nyang hareupan Ki Jarot. Manehna geus niat rek mantuan si gledeg ireng jadi piraku kudu nempokeun wungkul. Nya sok Ki Wangsa ngan gahade hati-hati sabab anak buah si sambar nyawa kabehna oge elmuna laluhur. Si gledeg ireng ngajurungkeun Ki Wangsa bari ngawawadian sangkan ulah sologoto sabab anak buah si sambar nyawa lain lawan lalaworakeun. Tenang Ki gledeg ireng ulah oge apal kana ketakna rombongan si sambar nyawa mah Ki Wangsa sumarita ngaregregen Ki gledeg ireng sabab Ki Wangsa oge lain jalma samanehna samanea kabeh anu milu jeung Ki gledeg ireng mangrupakeun para jawara kahot anu geus heureuseubeeh di dunya kajawaraan. Jadi sia anu hayang modar pangheulana lamun kitu geura rasakeun disesek bedog aing. Ciat Ki Jarot ngomong garang. Saterusna awakna kumolebat kecebetna muru awak Ki Wangsa. Pedogna ngahiuk dina gerakan bulan sabit tujuan narek nigas beheung Ki Wangsa. Haitlah kadalah Ki Wangsa teu galideur barang aya bedog kumolebat rek nyabet beheungna sakilat bedogna dikibaskeun ka gigir kabelah katuhu. Bulan terang bedog Ki Jarot katangkis ku bedog Ki Wangsa. Silalatu rabeng tina diaduna dua bedog. Caricek duanana jumarig jeug mundur. Tandaning maranehna ngagunakeun tanaga anu rongkah. Ciat modar sia garong edan. Ki Wangsa ngagajeng bari ngambatkeun bedogna tujuanna rek narok sirah Ki Jarot. Gerakanana kacida cepetna
nandakeun yen Ki Wangsa teh lain jawara samaneh. Kurang ajar. Ki Jarot anu piheulaan gerak ku Ki Wangsa gentak ngobahkeun awakna. Suku kencana ditarik ka gigir, awakna langsung ngagilak pipisan. Los bodog Ki Wangsa ukur kumo lebat hareupeun Ki Jarot. Ciat! Ki Wangsa barang bodogna nyamos langsung nyusul tepus ku tajongan suku katuhuna. Tujuan rekna jong ke kemplong Ki Jarot anu harita keur nyangikir. Haitlah kadalah. Ki Jarot lain deui ngarenjagna. Sabab teu kabade kumanehna lamun musuhna bisa nyieun gerakan sakitu cepetna. Tapi manehna oge lain jawara keuyeub apu. Sakilat dengan kencana disuaikeun ka gigir. Bok dapas tu Ki Wangsa katangkis ku leungeun kencana. Ciat, odar sia jawara kagok. Sanggeus nangkis Ki Wangsa sakilat Ki Jarot nyabetkeun bedogna. Tujuanna narek ngabedel beuteungna Ki Wangsa. Bedogna nyewuk rek meh teu katempo ku musuhna. Hait. Tapi Ki Wangsa emang jago. Sakilat mana jingkrak ka tukang sabeura lengkah. Los bodog Ki Jarot ukur nyebet angin. Kurang ajar. Jadi ini Andika teh boga pangapisa. Montong waka gede hati. Sabab sagedeng dia sapasti paragat ku bodog aing. Ki Jarot kahudang amarahna kekecapana jadi garang. Nandakeun yen manehna teh garong anu kacida kejemna. Pasti bisa mergasa musuhna. Garong edan. Sia meureun anu sagedeng di bakal numprak. Sok urang paheula pae jeung kula. Ki Wangsa teu eleh garang. Teuneung ludeung teh karinggak. Sanajan musuhna emang jago, tapi manehna oge lain jawara biasa. Urang ajar, modar sia. Ciat! Ki Jarot mingkin ngagugudug amarahna. Harita keneh langsung kumolebat muru awak Ki Wangsa. Bedogna kumolebat nanding kilat. Para wargi rupina ceros nyambung anu judulna Parlayana Si Samar Nyawa bagian ke-30 dicekapkeun mung dugi ka dieu. Enjing atanapi pageto menawi urang dipareng umur anu panjang tiasa ditepangkeun dina kalajengan ieu carios. Obor sapanon carang sapakan mugi parwargi agung cukup lumur jembar pangampura. Gersang hapunten kana sanes kanten kaluputan kalepatan sim kuring dina anggone ngadugikeun ieu dongeng. Bilih kirang nyugumakeun atanapi seueur teuing lepatna hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.